Wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Dedemit Buah Sancang. Ieu dongeng para mitra karangan Watatang. Ayeuna teh nincak bagian ka-12. Para wargi anu mulia, sakumaha nu kauninga harita Usman punganyi Mimi. Atuh pogo harita Usman asa tambah suka samalah Nyi Mimi rada ngabalir bari haten hayang seuri. Kapan sok akang bade ngadongeng, mawi sangem abdi mah bade ngadongeng mah di radio sanes di bumi. Oh, maksudna bade ngadongeng sote. Sanes ngadongengkeun lelakon sapertos eta dongeng Mang Jaya sanes. Ieu ngadongeng urusan pribadi akang sareng Nyai. Jelas nama aya nu bade diebrehkeun eusining hate akang ka Nyai. Oh, janten aya nu bade disaurkeun? Cek Nyi Mimi kakara kahartieun sok padahal ti tadi geges kajudi maksudna Usman. Tah leres kitu bisa Nyai. Bisa lajeng kumaha? Prayogi kapayunan kupun Bapak? Tanya Nyi Mimi neuteup kana beungeut Usman. Wah, teu kedah Nyai. Dan urusan urang pribadi gampil sasanggem sareng ieu mah Bah Darmin mah. Ieu nu mawi akang dongkap teh saperkawis hoyong tepangnya. Kan perkawis eta roskeun ka Nyai. Kumaha kinten-kinten upami akang aya cita-cita miharep ka diri Nyai ditampi. Cek Usman geus teu make raehan basa deui terus langsung tumanya kana pamadegan Nyi Mimi. Kumaha Kang? Nah teu lepat ku kupingan abdi akang naroskeun ditampinteuna akang miharep ka abdi. Tanya Nyi Mimi siga nu parupa pura-pura teu pati kadenge. Leres kitu. Kang Usman, akang parantos sepuh kalayan sakedik ageungna kagungan praosan. Atuh abdi ge nya kitu keneh. Nah di akang teu digunakeun praosan eta teh. Kapan akang teh dinten teh ge parantos kagungan garwa, mari parantos kagungan putra. Bade ayeuna akang tos kagungan lipi calon istri nyatana geus parida. Kari-kari ayeuna aya maksad kitu ka abdi, nah akang sasaurang kitu teh sadar henteu Kang? Ikan tenan we sadar mah. Leres sadar? Leres. Sangam abdi mah akang teh teu sadar, mari langkung kitu sadar. Teu sadar tina perkawis naon Nyai? Tanya Usman budina rada merengut siga nu kaget. Akang masuk pura-puranya dupi akang teh kagungan garwan teh. Gaduh, putra? Aduh. Pami akang urang mongaskeun kagungan putra sareng garwa. Cing ange atuh praosan teh Kang. Cenoneng istri, abdi istri anu moal benten tina perkawis ka nyeri mah. Sajabi ti kitu kapan akang parantos kagungan deui calon pi istrieun ka geus parida teh. Hapunten Kang sanes abdi nampik pangasih, sanes teu nampi kana permaksudan akang. Ngupami ku jalan akang bade kagungan istri dugi kalangkung pi hiji mah abdi mah moal nampi. Komo bari kayan abdi batan sakieu kirang kagaduh. Sedeng akang dina bangkit ieu dinten teh ge parantos janten jalmi nu cekap ku sagala rupina. Tidak akang keukeuh sareng keukeuh mah palai kagungan garwa langkung ti hiji atos janten keur nikah ka geus parida. Cek Nyi Mimi dina nyarita bani ngadak-ngadak tatag turmerna. Sedeng manehna masih keneh atah can pernah boga salaki sakali-kali acan. Atuh sakedapan keur Usman ngarasa kaget ku basa-basa ti Nyi Mimi kitu, siga aya nu mapatahan. Sok padahal eta estu ningkrep tina ati sanubarina sorangan. Oh jantennya itu bade nolak. Kana maksud akangnya? Tanya Usman siga nu panasaran. Hapunten Kang sanes nampik pangasih. Ongkohan dina wangkit ieu mah, kaum abdi mah teu can aya maksad hoyong rumah tangga. Emang Nyi Mimi tetep nolak kana maksudna Usman. Kieu Nyai nya. Upami numutkeun kana kanyataan mah leres akang teh gaduh kulawarga. Nu kasebut istri jeung anak. Nanging dina urusan anu nanggung risiko sagarupina akang tanggal waler. Jangan pameget mah wenang sok saos bade gaduh istri 2 3 ge atawa nepi orna uji ka 4. Upami nama supados kacumponan tina perkawis kaperjudian sadayana. Da akang mah ukur miharep kana dirina. Bari tangto sareng nyaahna sareng nyaosan kaperjudian sagarupina. Jelas nama Kang Nyai moal bade dilalaborakeun. Akang bade ngalaksanakeun saadil-adilna. Cek Usman intisari nama keukeuh. Rek miharep ka Nyi Mimi atuh gelenyu ku harita Nyi Mimi ngagelenyu imut sarta nemal deui. Abdi percanten Kang. Tangtos Kang akang bade nanggung sagala rupi. Mung perawasan istri atana antawis cenoneng sareng abdi mah moal karaos ku salira akang
sang abdi tos jantenkeun sareng Eus Parida komo kitu. Eus Parida keukeuh palai enga-enga rumah tangga sareng akang. Ari katami-tami abdi sareng Eus Parida kasebat sobat dalit di aalit. Ya mohon ari sakawitna mah akang ge gaduh maksa doyong teras rumah tangga sareng Eus Parida nanging ceuk Usman nyarita ngarandeg kawas nu beurat neruskeun. Nanging kumaha Kang? Eus Parida kirang geulis kitu? No sanes kirang geulis nang nya kitu kang akang mah teu tiasa ngajelaskeunana lah. Sesah ngajelaskeunana heuring kuleta ceuk paribasana. Pami akang teu tiasa ngajelaskeun mah berarti akang mah kagungan kalepatan ka anjeunna. Mun ka Eus Parida jalan sapaninggal abdi mah Eus Parida teh nu sakitu micintana ka akang. Diwuwuh so sering dicanak amang-amangan ku akang. Cek Nyi Mimi geus dikitukeun mah jep we Usman. Dina sawatara menit teu bisa ngomong malah melengu kawas nu bingung, kawas nu kapeped omongan. Memang nu sabenerna keur Usman miharep ke Eus Parida gagal. Lantaran Eus Parida ukur ngeret kana rezekina wungkul. Samalaku ayeuna mah di mana Usman datang ka imah Eus Parida, sok tarapati di hadapan ari katamah-tamah Eus Parida geus boga deui tunangan. Ieu para mitra, buaya dikadal-kadalin cenah kitu. Aduh, disangkana kadal Eus Parida teh pada bayawak. Ribu Usman, aduh. Nah, nasib cenah Usman. Disangka kadal padahal bayawak mangga. Ari Nyi Mimi pangnaku ayeuna nolak kana maksudna Usman dumeh ngadenge babeletekan ti piluaran. Yen Usman beungharna teh tina munyung, ceuk pikir Nyi Mimi inggis jadi wadal. Bener ari tiheula-tiheula Nyi Mimi saeutik gede nami kahayang ka Usman. Tapi sanggeus loba nu cacarita kitu jadi murengked, batan bogoh anggur ngarasa sieun. Geus aya kana sababaraha menitna Usman ngajelenggut pok cacarita teuy nu nada-nadana siga nu panasaran. Jadi kumaha atuh Nyai? Usman neuteup kana beungeut Nyi Mimi nu keur tungkul. Mun eta mah kitu we Kang mugi ulah janten rengat mana sangem abdi mah sanes nampi kana pangasih. Kumaha pami inung budak ku akang dipirak jararan tadi ge saur Nyai kirang satuju pami gaduh istri langkung ti hiji. Nu dimaksad ku akang teh bade mirak cenoneng? Leres. Jawab Usman pono. Komo kitu Kang? Langkung ti hiana teu hawatos kanu janten putra. Bisa kumaheun teuing batin cenoneng nyerina. Pami anjeunna dipirak kalayan akang teras rumah tangga sareng abdi. Disangki abdi mulungunta. Abotna diri abdi dianggap hianat ka cenoneng. Tema Nyi Mimi asa beuki tegas dina ngomongna. Nya ari Nyai geus boga pamadegan kitu mah teu naon-naon. Ngantang tuduh ka isuk kudu ka pageto akang reka di deui hayang tepung jeung Bapa Nyai. Ieu atuh Nyai salam baktos ka Badarmin. Cek Usman akhirna mah pamitan rek bali. Mangga Kang punten dianggurkeun pisannya keur nemean teh. Tema Nyi Mimi bari ngorejat nangtung. Jerut Usman turun tuluy ngaleos dina leumpang meninga gedi. Di barung kubudi rada baketut hasil. Ari ku kitu teh mah pantes lantaran ngarasahan deui maksudna teu hasil. Gerendeng harita Nyi Mimi ngagerendeng bari mencrong kanu ini. Aya kituna Kang Usman make boga itikad rek nyerahkeun pamajikan sagala. Bener nu ka tukang-tukang mah aing rumah sarada kabongroy ku manehna. Samalah aing hayang rumah tangga jeung manehna. Dan beuki ka dieu asa beuki harengheng loba nu nyurigakeun ka Kang Usman disareng ka beunghar munyung. Tah ku eta we aing mah jadi murengked hate teh. Sok sieunya Kang Usman munyung. Geug diri aing jadi wadal. Amit-amit teuing ari aing kudu korban dipake wadal mah. Keheulaanan pati-pati aing hirup kurang kaboga ge. Keheula ari kudu loba dunya ku jalan kitu mah. Ai ka Eus Parida kunaon cenah nya. Sedeng Eus Parida teh nu sakitu geulisna, sakitu demplona. Cek cohag mah sadesa mah kasebut bentangna we. Eueuh nu nitih kana kageelisan manehna. Tapi Kang Usman make nyarita kitu sagala. Siga nu gagal harapan ke Eus Parida. Nah Eus Parida kitu anu ngundurkeun diri atawa manehna geus ngadengieun yen Kang Usman munyung. Sakituna di paduli teuing eueuh hartina diri aing mikiran diri batur, pikirkeun mah diri aing sorangan we ceuk Abah oge. Kitu gerendengna Nyi Mimi. Tuluy ngoloyong asup ka imah bari pantona ditutupkeun rek. Harita Usman datang ka imah wanci magrib. Hasampak pamajikanana keur cunglik sorangan di imah. Sugan kumaha.
salaki datang teh sigan pura-pura api lain lantaran geus aya kana 3 poena keur marung kaut hate loba kajengke kitu ge Usman sadatangna ka imah teu ngomong naon-naon budina merem. Bus Usman ka kamar sarta ngareret ka budak anu bungsu nu keur sare. Tekungsi memenitan Usman keluar dari kamar. Gek diuk pahareup-hareup jeung Noneng nu teu ngareret-reret asan. Cing minta cai haneut nya. Cek Usman minta cai ka Noneng. Kasih bibi minta cai mah teu naha. Ieu ari maneh keur naon atuh Noneng dipentaan cai malah nita kasih bibi. Maneh teh geus mau ngawulan jadi salaki. Jadi Kang Usman teh butuh keneh dikawulan jadi pamajikan. Maneh teh geus mau ngawulan jadi salaki. Jadi Kang Usman teh butuh keneh dikawulan jadi pamajikan. Cek Nyi Noneng malah malik nanya bari ngareret. Memang sakudona atuh nu jadi salaki mah kudu dikawulan kudu jadi pamajikan. Namun Kang Usman butuh keneh dikawulan ku pamajikan, abdi rek nanya sakali deui. Ari Kang Usman tas di mana ku waktu-waktu ieu minang init-initan sama kungsi tara balik pisan. Ieu Noneng ieu. Nya teu cukup ku sakali urang ngajawab ka hareupeun maneh heuh. Moal pati-pati salaki init-initan lamun lainnya rezeki. Jelas nama urang teh usaha urang teh. Aku bawel teuing hirup teh di kebeunang di bejaan sakalinya. Cek Usman rei beungeutna ngadak-ngadak deui. Cek bawel kumaha lantaran ditanyakeun kana naon pakasaban, teu mere jawaban jelas. Sawajibna jadi pamajikan kudu nyaho kana pakasaban atawa kana pagawean salaki. Nah salah lamun pamajikan hayang nyaho kana pakasaban salaki. Jeung aya naon di Cikahuripan teh mun teh sirikna unggal malam minggu sok ka Cikahuripan tempat pemujaan teh. Tema Nyi Noneng asa tamah manjang pertanyaan bari mureleng kana beungeut Usman. Atuh gorowok Usman nyentak. Ganeng si Noneng ah. Bakuna keur aya salaki kakara balik tas capek teh. Lain aya ku hideng gancang mangiciankeun cai. Malah ngadatangkeun Raja Wisuna. Lain-lain make nanyakeun urusan Cikahuripan sagala. Macam oge we mah bari nage. Tong sok loba pertanyaan teuing. Awewe mah nyaho naon, nyaho barang haka, nyaho make deuleu. Na teu karasa ku deui maneh. Kaayaan rumah tangga di Seroba batan nu katung-katungan. Baheula mah imah butrak batrek barang hakan seuseut, pake hiji lesot mandi, tapi ku ayeuna meureun ka deuleu ku panon maneh sorangan. Nyi Noneng ayeuna para mitra rada wani nyarita kanu jadi salaki. Harita sabada salakina nyerita bari ngambek Nyi Noneng tuluy ngajawab. Bener ari ku soal perubahan mah memang aya robahna. Ngan robahna eta robah sagala-galana. Umal teu kahartina teh robah tingkah jeung kalakuan Kang Usman. Ye. Robah-robah manana ieu urang. Teu rumah sakit itu ayeuna sok meninggalkeun peuting. Dah, beungeus Noneng lah mentong lobahkeun ting catur bari nage. Kali pilih-pilih wae ieu mah. Suka keneh dipihukum ku urang atawa geus hayang monok ya. Cek Usman akhirna mah nanya raga katineng kanu jadi pamajikan. Ari keur awewe mah gantung kana pamadegan salaki. Rek manjang hayu, rek ponok teu naon asal puguh we kahartina kudu jadi awewe. Geus aya mah kieu we Noneng. Maneh pek terus cicing di dieu bari ngaping barudak. Urang rek nikah ti dieu. Sangeuk aing mah jadog di gogobroge. Menjadi pamajikan nu usik ngadatangkeun Raja Wisuna. Bisi aing kapoekan ke? Cek Usman. Bari ngorejat nangtung tuluy turun deui ti imah kalawan panto hareup digebrukeun tari. Atuh budak nu bungsu keur sare tibra kuat ka ngarenyag terus ngadengek ceuri. Harita Usman turun deui ti imah kirawanci Isa kebat leumpang kakalerkeun ngadon ngajugjug ka warung kopi Mang Salamet. Kabeneran harita keur loba anu ngadon ngopi. Cing minta cai kopi hiji atau abis deui ah. Cek Usman bari gek diuk dina bangku panjang. Geuning jang Usman sisinarieun ka dieu. Ka mana wae jang meuli jarang kapanggih ayeuna mah. Cek Mang Salamet bari ngelapan gelas. Dah. Tara ka mana-mana mang aya we di imah. Gejana sok mineng ka kota nya. Sawaktu-waktu mang keur purun kitu ge temal Usman. Teu lila torojo saurang lalaki tengah tuwuh nyonyoren bedog. Tayalian bajuin. Anu ngunak-ngunak kas Usman sedeng harita pareng tepung pisan di warung kopi. Ujug-ujug celengkeung bajuin ngadon nada-nadana nyinggung ka Usman. Kumaha Mang Salamet bejana perkara bagong geus beunang acan? Tanya bajuin bari ngareret ka Usman. Nu keur ngocekeun cai kopi. Ih, can aya bejana jang duin. Malah geus aya kana saminguna leuwih jembling ayeuna mah. Heueuh, meureun kanu jauh ngaladogna sayeuna mah Mang. Di urang mah geus teu bieu ngambek. Geus ngambek keur diintip-intip.
kuring malain ujo belamun manggih di bagong kulana kuluna tipe tinggal geus moal tatanya di beset teh bangusna lantaran yakin eta teh lain bagong biasa samalah kamari ge kuring ngadenge cek beja aya anu mau bagong punciteun kajaga aya bagong jadi jelema hanya kali teu apaleun lah panggih ku kuring moal asa dibajeg we cekerna tuman eta kira-kirana urang mana jang Juin moal urang jauh atuh mang salamet pasti urang dieu keneh lah temal Juin bari ngotretkeun kayu api kelepus ngarokok sedang juru panon tetep meletet maling reret ka Usman nuker tongoy ngopi geus kitu pok Juin nanya hari ujang saha di Usman pak Usman di babakan Cibengek teh gitu leres wai ngan rada asa di urang babakan Cibengek mah hari kaditu sok bujur-bujur bagong jang bengek jang bengek jang Usman berkah daerah Bima Jempling mah cek Usman beungeut nareup gini kerai pias kadejang lah sinjatna ieu mah isi manggihan bagong kalana kulunu gancang bejaan ka mah pasti ku manggi beresan tuman lah cek Juin bari ngagilir-gilir bedog nu nogel dina sela-sela budur gede ang sabeureun mah cek Usman bari ngunyang nangtung sareng naon jang ngaleutna bareng pisan hiji ranginang hiji 250 jang ngabade lajeng ka mana teh ngagalan teuing Bang Sulaiman temal Usman bari ngasongkeun duit 250 perak sarta ngamangakeun ka Juin leos Usman init kebat ka kalerkeun nu teu lila harita Juin ge init nuturkeun Usman sedang Usman sigan terus rasa tukanginana aya nutur-nutur tilak nengkol ka belah wetan mapai jalan usin kuliwat nyumput ka deukeut tangkal haur Juin kalengitan udagan reg eureun tuluy gegerendengan bangun anu gemesin nakal ye kemana pololos nanti si begu deh meni sakolepatna keur ngawatak ajian kitu ganti jirim jadi begu aing mah lain gemes ku perkara si walak sok nyegi ku eta we pimpinan tuin aing ning Farida di hilieudan si walak Usman sia singahna keur bongkena cep abas budak bodoh sareng takol meni dihina pisan baik sia rasakeun Usman ya genah-genah siapa si aing bapana si Abbas dari ngawarah teu kenterung sia tong disebutkeun aing ngaran si Juin untuk jawara deuleu lamun teu bisa nitaskeun beung sia disakeun poe jeung bajuna saha deuleu nu bisa ngaluhuran pangati aing sawaktu-waktu aing rek ngebreskeun karentagan hate sia ku jalan dibarengan ti sora ngungkungna sora goong dibanting huluna sia jeung padungdung si Usman ketu guru ka saha sia deuleu wah aing mah belum coba jeung guruna kagok aing mah dongan wawalak sia sajabana tinalingan duit urang lemur diubuk wani ngaganggu kana tunangan anak aing sia kitu kukubukna Juin make terus ngakalakeun Usman anu harita Usman mah keur nyempode deukeut dapuran abi haur dongan wawalak sia sajabana tinalingan duit urang lemur diubuk wani ngaganggu kana tunangan anak aing sia itu kukubukna Juin make terus nakalakeun Usman anu harita Usman mah keur nyempode deukeut dapuran awi haur atuh naon rupa caritaan Juin kadenge da puguh teu sabaraha jauh sawaktu-waktu aing rek ngebrehkeun karentagan hate sia ku jalan dibarengan ku sora ngungkungna sora goong dibanting huluna sia jeung padungdung si Usman pek rek gugul ka saha sia deuleu ku aing mah burung dicoba jeung guruna kagok ku aing mah bohongan wawalak sia sajabana timalingan duit urang lemur diubuk ku wani ngaganggu kana tunangan anak aing sia kitu kukubukna Juin make terus ngakalakeun Usman anu harita Usman mah keur nyempode deukeut dapuran awi haur atuh naon rupa caritaan Juin kadenge da puguh teu sabaraha jauh gebeg Usman ngagebeg boga rasa ringrang lantaran geus ngadenge Juin lain jelema nu atah-atah pangabisana ipis kawanina sedang salemur Cinonghol mah geus apal ka Juin eueuh nu teu ngarasa gigis tong boroku gamplengna dampaleungeun cacaku porongosna ge panon buncelik meuni geus pada ting purungkut para mitra sadaya teuli lagi di Juin balik deui jalan ka urut tadi sanggeus jauh gerendeng Usman ngagerendeng jero dadana waduh cilaka kaya kieu mah aing ye
Pasti aing moal bisa bebas balang siar lantaran bajuin sakitu ku kubukna. Paingan atuh parida ku ayeuna sok beda budina ka aing. Eta kitu we geus boga tunangan ka anak bajuin nu katelah Asep Abbas. Sok padahal aing mah teu rumasa ngahihing leudan, teu rumasa ngarebut tunangan batur. Hongko Isparida nyarita can boga tunangan ka sasaha. Tapi bieu ceuk bajuin dipikayang ku Asep Abbas na. Lamun sarupa kieu mah aing tetela kagerejud ku Isparida. Mangkana geus manggulikeun mesin heleran ka manehna, kari-kari buktina kieu. Aduh. Tapi pati-pati aing ucul ge lah moal pernah penasaran. Geus ngahakan dirina Isparida keun ira-ira ku aing piolo. Kalau dipaksa di setengah jalan. Ngan aing kudu ngoloh heula bapana Nyi Mimi. Sangkan manehna bisa ngajar diri aing kana jalan bela diri. Bari sugane bapa Nyi Mimi daek bebela pati ka aing. Lantaran ngadenge beja bapa Nyi Mimi katelah Bah Darmin kasebut jelema nu geus kasipuh ku ilmu pangabaru. Geus kapatri ku pangarti jelasna mah jelema nu geus manjing guru, manjing saehu. Kudu ngoloh heula Bah Darmin kaya kieu mah lah. Tan bajuin lain lawan aing ye. Pida ku Bah Darmin teh hejo ku aing goleran duit 50.000 ge. Kumaha kitu maneh kasebut jelema nu heureut pakeun pungsat bahan. Jeung saha jelema nu teu butuh ku duit lah barina oge. Kitu cek gerendang Usman boga pikiran rek minang saraya ka Bah Darmin. Bari teu loba nu dipikir harita nincak ka pukul 11:30 peuting. Reupanon Usman dipeureumkeun duanana. Di barung ku bibir kegerenyeman anu teu kungsi 10 menit leungit wujud Usman celegedeg robah wujud jadi Bagong terus ku kurubutan kanu suni di barung ku mata runut rinat ka sisi kagigir. Lamun di jelema mah taksiran keur ngabagi reret caringcing pageuh tancing saringset pageuh iket. Harita Bagong terus ugag igeg bari saladak suruduk susungkur. Sanggeus deukeut ka sisi lemur regeureun bari matana tetep rundut rinat siga nu sieun aya nu nganyahoankeun ku jelema. Waktu geus ampir 12:30. Eta lemur meuni simpe naker keur mah lemur singkur katama sakuriling pinu ku rupa-rupa tatangkalan. Sora sasatoan geus mimiti rame di sarada geus puguheun pancet jeung banggong mah. Jeung bangkong da puguh sisi lemur pasawahan wungkul. Ciang-ciang jeung lonok di sarada kitu di jangkrik meuni balager naker. Teu jegug-jegug sora anjing ngagogog ti jauhna. Cungung babaung meuni lamat muraikeun simpena peuting. Harita nu matak mawarasakeun ka jalma-jalma nu di pilemburan. Heuleut setengah jam sabada anjing babaung kareung hawar-hawar sora kokol. Si horeng nu keur ngarona narakolan kokol. Sakapeung les teh kadenge sakapeung kadenge sora kokol. Samalah ku ayeuna mah ngaronana ngahaukan sangkan masyarakat eta tempat ulah talibra teuing. Woi, terang he. Ulah talibra teuing baraya tang he. Aki jasik tang he. Kade Roris Panto jeung janela bising teu ditarulakan. Terang he bayara baraya terang he. Kitu ceuk nu haukna sora rona bari terus ngider ka sisi lembur. Kalawan narakolan kokol. Sedang harita Bagong siga ngarti gancang nyalingker kanu suni. Celengkeun saurang rona ngawih bari nabehan kokol meuni halimpu si horengna si Boh Suadma. Budak nu buraong jeung ciri. Boronong garing buatan ti pasir lawu. Ngerongkong kaburu nyaring di rampa teh hararipu. Aduh, aing. Nyan nanya. Cingkeun tungkeun adi kokolna kanglaknya. Ya, siapa geus baku geus telenggang-telenggang teh. Kacai lain rek mani, rek ngadon ngejo jeung ngisikan. Kanyai lain rek jadi, rek ngadon ngejo ngilikan. Majar mane eta rek kahuma nyici. Si horeng mah rek ngalaganas. Majar mane rek karunya si horeng mah rek mapanas. Cir tak banggo cir. Cabe beureum lada, cing gerat taksir, baju beureum saha, tong hayang rujak bangku wang eta buni syari pasir kuda, tong hayang ka aki unang lamun syari baris kuda. Sebuju waris sia, awai lain ka aki sinurus tunjung umat sia. Cek aki unang ngagebes, cikitik Suadma seri bari ngarandag deket kebon bonteng. Aya naon sia nyanyakeun? Tidak kurang ngarona teh ngaduaan we nya. Abang geus obatan li. Kaban si Taswan mah geuring.
hari Mang Cep pemajikannya mah keur ka Bandung cenah ka alona punya rek ngabejakeun eta meureunnya ngabejakeun mitohana Mang Cep rek kuliah pemain dapur cenah kitu atuh ingat teu nyaho aki mah pemain dapur nanahaon ti bari oge can keneh diomean nah kana purak ilmu tek semerinteuing uruk acan keneh yang ngomean dapurna anak rek ngadaguan naon cenah padahal mah rek boga niat mah atuh da kuring mah nya teu minuman tuan mah kana ngopi-ngopi wae mah nya ki aki nu digawena uing ngopi kanya geus sia bojo geus sia kajeun kemantuan ukur ngan tetek ukur dasar sorol sia itu ngambek ieu cuma nyarita kitu satenaon tambah ulah tunuh teuing lah sing gadekeun ki naon sia kajeun biasa eta tong helok lah dimana kuring nyebutkeun cing kajeun di sana mere kode dompet bako kaluarkeun nah moal aya kabosen sia kana ngoromeng hududeun aki-aki si suad mah ini aya kadua mere ka kolot si aing mah tungtung aki boga kene ududeuna tuna jauh kena bosen kieu di mana kuring geus boga geus menang lotre ka karaki dipangbelikeun ududeun ku kuring matak doakeun we ku aki sing menang sing akur nomor lotrena nu dibeli ku kuring teh iraha mau di lotrena eta acan mau dinage ka karangalamun di mana kuring menang lotre rek mangbelikeun ududeun keur aki siorodo sia tayo kapagekna ari sugan je heueuh we sia geus meuli lotre sia teh ye boga duit keur meuli lotre ti mana di aki sedeng hayang udud ge cik deui ka aki sok adegan dompet lah kuring tiris ye mending rasa kakareun pentingnya tiris-tiris teuing jeung nista teuing rek udud di lain gitu hayang udud lamun hayang udud amuan heula tah dampal lain duanana mung ni sok sieun dititah kami kilanan diberean ku dewek sarkoy da bohong aja songkeun jeung dompetna mah sok ngadak-ngadak celong kokoj sama pinter naker kana ngulurkeun bako teh ceuk aki unang bari mere bako jeung daun kawung harita sarokeun gereleng-gereleng ku Suadma di gereleng-gereleng rokok daun kawung tuluy diseuneuan tina bensin kelepus udud mah dibangun nikmat kitu deui unang udud aki unang udud meniting kelepus aki unang harita nyarita oi Suadma montong jalan kalabak euy urang ka dieu we katongo tuluy unggah urang nempo kebon heula kajeun kalabak mangke we balik ti tongo euy ieu kunaon mah kitu dek jalan kalabak ayeuna ki oh ngarasa keung atawa sieun tong make keung jeung ngarasa sieun tuturkeun uing ki teh naon-naon mah keur uing nu nying hareupanana keur naon uing guru silat ka bajuin ari mas kene gede ka sieun mah loba karingrang mah tong hayang jadi lalaki atuh cek Suadma kawas nu heueuh porontong gede kawani agul ku pangarti dumeh bisa ulin silat bela diri meunang guguru ti bajuin bapana Abbas nu mikahayang ka eus Parida waktu si Suadma ngeceuis ngomong kitu ret aki unang ngareret ka belah kulon sakareretan sieun jujuringkangan disangka majelema nu rek maling muning dumeh ngajuringkang deukeut kanang muning atuh aki unang ngahuit bari noel kana leungeun Suadma sampai sia montong ngeceblok tu deukeut kana muning nuki karna anu ngajuringkang mana ki cek Suadma meuni curinghak tuluy nangtung barikak nyekal perah bedog pok Suadma ngomong rada harewosan nangki urang kalebak mah urang intip ki kadeuketan ki lamun jelema nu teu wawuh tong loba omong deui pajek cokorna teu kitu ge lah tu aki mah cicing we di dieu di mana kuring ngapetak tajang aki nakoran kokoh tihitirkeun supaya kerayat keluar di mana masing-masing ujung kali tu atungan kali sing hati-hati ulah soal goto teh sia Suadma mun urang ngaduaan euy tenang we ki langsung rewang-rewang tembal Suadma bener-bener katingali ku aki mah anu dengan harita teh terus turun ka lebak bari geus hadiahnya nyekel perah bedog palebah tangkal huni reg eureun tuluy rarat-reret ka sisi kagigir ngintip nu ngajuringkang tadi tapi harita eueuh naon-naon kojengkang si Suadma ngalengkah ka deukeut kana nguning gorobas cenah kareungeut sora nu ngagorobas sret bedog dipesat bari ngareret ka beulah katuhu nya atuh ai ngareret ai segrok beulah katuhu aya nu disada nyegrok disangka ku Suadma mah jelema nu nyingsieunan atuh Suadma ngakertak nanya saha lain pokna geus sayaga bedogna diamangkeun ti gigir segrok kadenge di beulah kenca kilak Suadma malika kenca ana breh si horeng bagong meuni badag naker kero Suadma nyerokan aki unang bari bener-bener Suadma gede kawani harita bedog ngolebat rek ngahancap punuk bagong kilak bagong mali terus ngejat ka sisi
Bedog Suadma ukurnya betangkal cau ampir rungkat. Celeng Suadma muruk bareng jeung datang Aki Unang. Rek ngabajeg cokor Bagong. Ngan aya ku edas matak aneh lain heureuyan. Aya Bagong bisa ngajeleng terus ngalegot kabelah katuhu. Nu kabeneran harita Suadma keur balanga. Suruntul kedak bokong Suadma ditobrok ti tukang. Puguh Suadma nyorontod sedang congo bedog nyolocos ka hareup lempengan pisan peuteung Aki Unang. Ngan untung buuhan Aki Unang saeutik gedena rancingeus. Kata mah rada bisa ulin bela diri. Harita Aki Unang para mitra. Atuh harita congo bedog Suadma geus nampe gentak ngalegot bari ngadoyongkeun awak. Waktosna seet.